Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan juara sa desa peserta na 2 tilu nu 2 menjret. Syukur alhamdulillah simkuring tiasa tepang sareng santri-santri pondok pesantren Miftahur Rahmah Kang Ajengan Sidik Kori Internasional pangalusna salam dunia tuh teh. Monang simkuring Kang hadiran heuh. Sabara amplopna gratis. PKB diukur ku amplop. Aing teu butuh amplop teu. Usina bisrek merek tong dibikeun ka kuring bikeun we ka kori-kori nu seje. Pak Jujun teu butuh duit lain teu butuh. Naon sababna Pak Jujun mah bungah mun dionang ka dieu. Haji Sidik ngonang ge geus jadi kabungah keur Pak Jujun. Berarti ngaku Haji Sidik teh. Padahal mun nyarita ilmu mah Pak Jujun ilmu teu boga, pangarti teu pah teu mahing. Amal butut. Terkenal Pak Jujun memang tawadu yang ngetarang waduhi. Terkenal Pak Jujun teh di antosan kulang Ciawi datang sombong Jun. Terkenal di langit di bumi cantang tuh terkenal di langit. Sabab aya jelema nu terkenal di bumi teu terkenal di langit. Aya jelema nu terkenal di langit teu terkenal di bumi. Saha Uwais Al-Qarni contohna. Boro-boro batur tatangana ge teu apaleun apalna Uwais Al-Qarni teh tukang ngawon doma teh. Tapi Kangjeng Rasul dugi kamiwarang ka sahabat-sahabatna Umar bisi panggih jeung Uwais Al-Qarni men tadi doakeun anjeun ka Uwais. Coba naon pada melanana ngangon doma ngurus sepuh. Sakitu saking hoyong tepang sareng Kangjeng Rasul teu acan dipiwarang mah ku ibuna teu acan angkat. Jadi waktu dipanggil Uwais kali yang panggil jeung Kangjeng Nabi kantenan mah. Nah atuh lain ini ti moal ngantun-ngantutkeun emak. Sok we Mang Idin ngan mun geus panggil jeung Kangjeng Nabi gancang balik deui mah eueuh batur. Widi ti emak. Papa anjeunna ti Syam ka Madinah. Jol teh ka Madinah. Terus tebih-tebih disungsi dugi ka Madinah tetepang sareng Rasul da Rasul nuju jihad fisabilillah merangan kafir. Uwais emut ka ibuna uwi enggal bu tetepang sareng Kangjeng Rasul henteu
tapi Kangjeng Rasul kuningangan aya ues sumping ke Madinah. Eta jalma terkenal di langit, malaikat apaleun kabeh, ngan terkenal di bumi. Mata kade kan geus terkenal di bumi, tong sombong bisi malaikat teu wawuheun. Cius cius we. Salamon kote diciuman leungeun pudigdig nangtung. Wah, hulu ngadak-ngadak ngabedean. Tong gede teuing hulu teh bisi teu asup helm. Mun diciuman leungeun istighfar, Gusti gancang balikeun ka Allah. Teu nyahoeun we ye nyuman leungeun kalakuan si Jujut. Lamun apaleun mah kalakuan si Jujut mal daekeun nyium leungeun kuring teh. Ieu teh akhlak kasep, santri teh pan diajarkeun adab heula, ilmu heula. Cek Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra mapan kieu. Sieun kene kalengitan jelema bodoh berakhlak daripada jelema pinter teu gablek akhlak. Kata kurang mengadenge ngaji Allahna Allah akhlak. Nyebut Allah lain Allah hawa nafsu. Oh. Kopi. Diajar leungitkeun kikituan teh meh beuki ngeunah. Allahna Allah anu eling ka Allah. Allahna Allah anu ta'zim kana Quran. Buktikeun tina bahasana da kadenge sora heureuy jeung sora Allah anu penuh ku perasaan beda kadenge kana ceulina ge. Matak nyebut Allah na tina hate meh didengena ku rasa. Tong ngomong Allah tina baham didengena ku ceuli. Mata tinggorowokna loba komentar geuning na YouTube-na oge dihandapna. Nah, tinggorowok kitu teh eta teh teu kadenge nyebut Allah nalin Allah make rasa. Allah ting celeuweung tina genggero. Pentingnya dicaritakeun ku kuring sabab perkara nu alus, perkara nu goreng maksudna. Perkara nu goreng harus dipangkas, harus berani mengkatrasi, menutup, motong. Harus ada yang berani. Kalau tidak, maka akan merajalela. Tuh komo ya kompak, community para kori. Jadi ini kompak. Takbir. Lu akbar tak ngeungeun. Wow akbar bari ngabaledog toko. Kompak, community ori. Para ori, jadi kompak. Gitu, ayeuna mah usum singketan. Kultum kuliah 7 menit, kulsum kuliah 10 menit, kulim kuliah 5 menit, kutil kuliah 3 menit, kudis penyakit kulit. Assalamualaikum, mangga bade wangsul Kang Haji Sidik, mangga Kang wilujeng Titi DJ. Hati-hati di jalan gitu. Dedi Dores dengan diiringi doa Elvi Sukaisi penyanyi dangdut DJ etanya amanati akan jadi ada beula memehel kori nasional mubalik nasional lamun teu make adab malila umurna tak ceuli aing tak ceuli cek sairu ya santri ge diajar adab memeh ilmu bener ada beula beuki loba ilmu beuki runduk beuki tunduk beuki beradab gitu lain beuki loba ilmu beuki nangtung we irungna ngopung ka langit ka-7 irung demes diapung-apung ge anger sakit kitu nya eta amanat kahiji santri hiji pajujun ge sarua boga santri saeutik can loba karek 1000 nya 1000 mah saeutik dibanding jeung anu geus 21.000 siga di Temboro dibanding jeung 3.500 siga di Haur Kuning jadi 1000 saeutik dibanding jeung anu saleuwihna ti 1000 doakeun pajujun ge mudah-mudahan pasantren Al Jauhari sing manfaat gitu. Jadi resep ari Kang Haji Sidik geus boga pasantren kan pantas Kiai Haji Qori Sidik Mulyana nu kagungan pasantren Nurul Miftahur Rahmah pantas gitu kan. Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak nu kagungan pondok pasantren.
Doktor Jujun Junaidi nu gaduh pasantren ada pantes. Doktor Jujun Junaidi nu gaduh kontrakan. Doktor Kiai Haji Bapak Kiai Haji Abdul Aziz nu kagungan pasantren. Pantes kadege nagenya ta'aluk. Merenah kaitan nage kiai kagungan pasantren. Kiai kagungan kontrakan. Di pasantren teu aya. Makana bunga, makana akang ayeuna ngadua mugia ieu pasantren sing langkung nanyer, sing tiasa ngalahirkeun generasi robbi-robbiyah. Ibu dugi ka subuh di dieu kadenya. Naungut jelas. Ibu teh kade teh make cinta atuh, jadi teh elek seke. Mun Pak Jujun muludan eta cinta ka Nabi cinta, cinta ka Kori cinta, cinta ka pangosan cinta. Make cinta mah boro-boro deukeut atuh lemur ieu ka dieu da jalana alus, masing ka lakol ge diudag-udag ku cinta mah. Demi cintaku padamu. Turun ku ikut denganmu. Biarpun harus ku hadang padang ilalang. Bulan madu di awan biru rag-rag pasti. Aya kaitan tadi nyarita jeung muludan kacida. Rasul diutus ke nyampurnakeun akhlak. Innama bu'aitsu li utammima makarimal akhlak. Populer dalilna ge hadisna apa? Berarti beres muludan jeung milad ieu jeung maulid ieu, maulid pasantren ieu, beres ieu haflah, beres ieu peringatan maulid Nabi, ibu-ibu bapak-bapak teh ngabuahna teh dina akhlak. Ulah tepi kaya bahasa ki muludan we rajin, sholawatan we beuki, kalakuan mah anggarna siga setan. Pan aya nu sentimen mah kitu nu teu beuki muludan, paribasa teh muludan eueuh ti dituna. Heukeun bae lin eueuh ti dituna si eta na can ka ditu. Kudu riweuh. Aya nu tersepanya kajen boro-boro kana muludanna ka Kangjeng Rasul na ge anu benci. Sanu benci ka Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Masuna Abu Jahal kita mawa Abu Gosok kemudian geus rumah piring baheula gitu. Jadi komo kana muludan kan anu teu beuki mah kajeung urang mah da beuki. Lamun tahun ayeuna peringatan Maulid Nabi di pasantren sakieu ayana ageung, tahun depan 2 kali lipat besarnya serta. Mun ayeuna mubalik lokal kayak mah onang mubalik internasional di Inggris kamu mubalik Haji Sidik insyaallah mangartieun. Pan aya urang Ciawi di Panganaran gaya diadu jeung urang barat. Cuk. I'm sorry. Duh gaya urang barat gitu loh. Cek urang barat I'm sorry too. Ya, saya mah maaf juga. Nah urang Ciawi na gaya I'm sorry three. Urang baratna ngahulang malik, what are you sorry for? Cek urang cewekna, I'm sorry 5. Urang baratna malik teh, are you sick? I'm sorry 7. Cek urang baratna lieur siapa kumaha siawe. Sekarang urang baratna kawin ka urang Panganaran geus 20 tahun. Makanya kudu jelaskan persis bahasa Inggris, komo bahasa Arab, bahasa Quran. Mata lamun ngajurian teh geningnya Dewan Hakim apik, fasoha apik, sifatul huruf apik, ngajar naon-naon teh. Da gening ternyata bahasa Inggris wae salah saeutik ngunikeun salah arti. I'm sorry tu teh T-O-O. Saya juga minta maaf. Beda jeung tu jeung dua. I'm sorry tu dua. Towo nulisna. Matak nanya I'm sorry 3. Gitu. Saya juga minta maaf yang ketiga kali. Gitu dan disangkana tuh nate towo. Jadi dijawab gitu. What are you sorry for? F-O-R. Untuk apa kamu minta maaf lagi? For. Disangkana for teh for, kurang Ciawina. Jadi opat. Jadi I'm sorry 5. Gitu. Kade bahasa iyyaka mungka anjeun wungkul ya Allah na'budu abdi sadeda ibadah dibaca ku jelema nu teu ngaji di miftahul
Miftahur Rahmah. Jadi kumaha ngajawab ngebaca iya kana budu wa iya kana stain naon artina iya kata make tasydid mungka cahaya panon poe wungkul na budu abdi sadaya ibadah tuh ce mata ngaji sina ngaji ka Miftahur Rahmah meh bener babacaanana da salah maca teh salah harti gara-gara lebih tasydid nu tadina mungka Allah wungkul jadi mungka cahaya panon poe wungkul jadi musyrik gara-gara salah bacaan. Tak ulah batur santri datang anu deket ngajar dog wae eta teh 5 huruf. Apa teh 5 huruf? Tolong. Mun 5 huruf genep huruf, mun genep huruf goblok. Batu rumah jauh di juk anggang di teh datang ke Miftahul Rahmah anu deket menjedog saja. Ah, paling teresep ngajar tuh sia bisa, teu bisa diajar tuh, teu bisa atuh ngadengekeun. Mun ngadengekeun cinta tuh, mun acan laleur hejo berarti sih. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik laleur hejo mah ruksa. Ngajar teu belul, diajar mumul, ngadengekeun embung, cinta henteu laleur hejo. Hirup deui jelema kitu teh. Haji Sidik teh dionang, hese ngonang nage pinu. Sapoe 5, kadang-kadang 7 we teh kasare teh. Jadi datangan 3 da kaburu beak soranna. Pangi di Banten kamari, pangi di Tangerang, pangi di Bogor. Pangi nu jauh ngonang urang dieu teu datang. Tolong teh dikukut. Siga jelema Prabowo jeung Jokowi geus ngahiji mah ribut aja jeung tatangga. Gara-gara pilpres nu kamari nah lilir ting si teh ribut jeung tatangga da paeh mah dikubur ku Jokowi ku Prabowo anggar ku dulur maneh. Bener eta? Wing pangi jeung babaturan sanawiyah bareng 3 tahun aliyah bareng 3 tahun nu sataun masa bangku. Kamari mah pilpres sasalaman ka uing bari nunjuk ka ieu Jokowi Prabowo. Jujur, aing mah jujur. Tapi kapohongaran eta gara-gara pilpres. Subhanallah. Leuseur keneh kori teh kumaha ngajina ye? Rada panjangan, rada panoka. Ibu resep kanu panjang. Nah, ibu seuri palebah mana lucuna uing nanya. Ieu uteukna geus kana kanyut ieu. Uing nanya ieu panjangan ngaosna ponokan. Panjang ibu resep kanu panjang, resep ceuleugeuteuh seuri palebah mana lucuna mun uteukna can kana. Uteukna kana kanyut. Ngadenge kanyut tingali ger seuri. Ibu teu kagungan. Ibu mah kanyut, mah jujur mah kudu meuni kasar ieu kunyat kanyut. Lamun kanyut hayang lemes amplas. Jorang pajujun mah saha nu jorang oteuk euceul we. Da urang Sunda mah komo kanyut mat kumaha siapul kalam. Kanyut hiji jeung kunang jadi wadah duit. Kanyut kunang. Kanyut diteuneun natarang jadi eraan, kanyut natara. Mun kanyut napina kana punuk jadi borangan, kanyut na punuk. Santri egang kanyut burut. Mun lalaki kawin cerai tamah hamur kanyut. Mun santriwati nikah sabulan geus nikah uta-utan eta mah weureu. Ibu kanyut. Tapi aya nu penting, Cep Haji Sidik Mulyana adi akang nu kasep ngan kurang giji seeutik. Kurang dahar na ting ieu teh ting cocok susuna ting. Lai susu maksud ada tebal deui. Cocok susu pun bojo tuna lain kali.
cek kuring aya Haji Sidik sok dahar osok eta mah keur panjangan napas kang daharna cek kitu kan nyakeun we kori anu langsing teh ieu langkang ngising tapi panjang napasnya Masya Allah luar biasa. Haji Mumin karunya kita mah rada sesek sama daharna susuna cocok susuna sok ngaleut teh susu anya ya lalaki mah memang kudu seueur nyusu mah halus laki-laki tuh boleh minum kopi di luar tapi nyusu mah di imah. Susu dari kayu susu akang marek amanat sakieu we mau pesantren Miftahur Rahmah mugia sing bisa ngalahirkeun para santri anu berakhlak gitu ai Rasulullah sidik heula fatonah heula sidik heula atawa amanah heula so konten anjir dijadikan konten gitu Haji Mumin mah gerak wing milu salawat al-kiram dijieun konten judulna suara dokter Kiai Haji Junjunai bikin baper 2 kori internasional viral ya Allah pugu wing mah sora sesa wing ada baheula terek jadi kori dieureunkeun we bisa jadi mubalik sagala teu meunang kori teh panas ting cai ulah aing mau balik mah sari gabres oke so Haji Sidik Haji Mukmin sorana eueuh moal bisa ngaji mau balik mah bari peureum oge bari ngeumpeur tuluy we pang-pang nama pas-pasan sorana kitu eta mah lelegegan eta mah apologi da baheula sora kuring kerletik mah halus sora teh cilengeng gitu kan ngan MTQ eleh sakabupaten yang menang teh pasti Jawa Barat keok lah berarti goreng tapi pidato masa nasional nu ngelekeun makanan geus terus menjadi mubalik tapi mubalik yang cinta kori makanya saya bersahabat dengan kori-koriah nasional internasional di pesantren sok nyeun haflah resep kuring mah matak mun aya kori Pak abdi tipayun sakedap we sok diamek nah jeung sakedap sok we da ngadaikeun Quran mah geus yakin jadi ibadah ngadaikeun ceramah pajujun mah cantang tuh jadi ibadah bahwa aya nu teu manfaat omonganana ai Quran makan semua hurufnya menjadi rahmat makanya jadi para kori sing tenang ngaji teh tenang we tong kabebereg ku mubalik ngan kudu tahu diri we deui ulah pelan-pelan ngakeun waktu mubalik. Alhamdulillah dapat jujun dak santri Miftahur Rahmah mah berakhlak sae sopan rengku kasa mohon kasaluhureun teu nanduk jeung sasama tarapasea kanu fakir kanu miskin walas asih somaya budi bersih daek nerema we alus berarti santri Miftahur Rahmah geus jadi jelema nu berakhlak ka jalma. Tapi tak cukup loba akhlak teh ngan minimal urang terangkeun 2 we kaburu waktuna lamun teu kaburunya hiji we nomor hiji hidup sadayana doakeun sami padujun ge sing jadi jalma nu berakhlak ka saha allazi khalaqaka kanu nyiptakeun hidup saha Allah kumaha praktek akhlak ka Allah akidah sing lempeng ibadah sing bener. Nah akidah loba jelema melenceng akidahna zaman kiwari gara-gara kabawa ku sakaba-kaba matak si kaba antepkeun sina nyaba tong kababawa ku si kaba loba jama syahadatna teu nekat syahadat syar'an teu dibarengan ku syahadat munjid makana nganugur ngageleger nabi wir praktekna mah patojaiyah jeung anu disyahadatkeun di nabi wir. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, geleger atuh satria menyebut ilallah na ulah leuleuy kitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kurang tarik santri menyebut ilallah na tuh. Ngageleger balikan deui. Asyhadu an la ilaha illallah.
Kudu kitu nah begitu pan dihaji kalimah nafi isbat nafi tengah nolkeun menzirokan meniadakan mengosongkan ari isbat nancengkeun melak melak mah ngasekeun mah kudu jero lamun ngasek teu pati jero bisi dikorehkeun ku hayang mataku sabab illallah na tengah geleger teu nancep kana qalbu maka loba jelema gara-gara duit mengpar ti pangeran siga duit anu ngahirupkeun we kurang duit siga hayam katutu salaki disegat anak dibetrik tatangga dibaeudan salaki heesna ditongongan ieu molor hareupeun salaki na noel mah menjedog atuh mah kangen itahnya ti mama kunaon si teu gugur teu angin ambak-ambakan burung pipit buah kedondong minta duit dulu dong salakina pusing cek salakina burung pipit buah kedondong duit jepit burungku dulu dong net sensor 17 tahun kagigir subhanallah nyanyi apa jujuna keheul ari sare abdi teh hayang lah kowe resiko ngan 10.000 kesel aja teh tapi teh cukup Pak Jujun anak 5 resiko 10.000 mana cukup tah beuki mengpar akidah nu boga cukup mah lain duit Allah nu nyukupkeun lain duit Allah tuh di Jakarta duit ratusan miliar anger we teh cukup mana buktina ngagarong keneh duit rakyat teh berarti cukup mah lain jumlah tapi nilai mah lain jumlah ukuranana lain jumlah tapi manfaat jeung berkah tapi anu nekat akidana geus lempeng ka Allah inung bapak urang zaman Breto zaman apa? Milenial kan ngomongna zaman Breto kedain mah tuh siap oke jadi siap santri tadi bang siap Pak Jujun teh anak kadalapan gitu bungsuna ce mun teu pati jangkung tuh marak tangtung gebeakeun ci susu dan ucikal mah pun loncok jangkung dan nyusuna keur kieu uing mah geus kieu nyusuna subhanallah saya anak ke-8 di pun biang pun bapak pun biang ibu rumah tangga yang baik yang taat pada suami dan solehah Allah maghfirlah warham pun bapak itu adalah seorang petani bahkan buruh tani Allah maghfirlah warham tapi bagaimana kehidupan orang tua kita dulu bukan hanya orang tua saya pasti orang tua ibu bapak juga dulu begitu balik sekolah mulung jeruk di wayoyo cerita makang pas wangsul abdi jeung babaturan tiluan da akrab teh mah nonton lala ngadengekeun Persib ngadengekeun dongeng naon jeung eta nu tiluan datang ka kebon wayoyo teh biasa aya tuh jeruk pelungeun teh eta mah eueuh aya nu beungalna hiji paling cenah lah uing teh nyarek montong si teh lah cenah pangalkeun bae hiji mah akhirna mah kabawa ku sakabah ku abah teh si eta si kabahna di dahar datang teh karo rompok pun bapak geus ngajanteng surti meureunna kolot logok tapak genteng ka kadekeun genteng kade yo kieu we eta jeruk menang maling kenging mulung Pak maling jujur ka bapak akhirna da sieun ku bapak mohon Pak kenging maling da ku si itu dipangmalingkeun ngangah titah ngangah eta baham nu keur ngagayem dikorek eta jeruk nu keur digayem kudu kaluarkeun tunggu titah utah bisi aya hasian jeruk nu geus kadahar pok nyarita kieu pun bapak kasim kuring almarhum tong ngerakeun bapak hareupeun Allah atuh hirup teh coba dengekeun kolot urang jadi makan barang haram itu mempermalukan dia di hadapan Allah ayeuna temen Al Johari mun ameng ka ditu ka akal di tengah sawah eta teh rorompok teh mung hiji nengang sadayana sawah batur
Uing boga 2 kotak we. Ayeuna mah geus kabeuli kabeh pada tungtung. Geus dijieun pasantren geus 2 hektar, alhamdulillah 2 hektar leuwih, hampir 3 hektar enak geus kabeuli. Subhanallah. Inget we, sok aya nu ngangon meri ka sekitar imah teh. Pun biang menakan nog meri. Da dianterkeun atuh kan ngangon meri teh. Mang Mimin, tadi ngangon meri ka itu ka Cakereca. Sumuhun Cai Nyimas. Ya nog meri ka kantun. Besok tuh Cai Nyimas eta mah kanggo Cai Nyimas we. Geus dimangahkeun karek. Eta nog dibawa ka imah, diketrok, dibelah, dikocok, hijikeun jeung tauco. Loba taucona daripada nogna. Pan anak 8, nogna hiji. Lolobana uing dahar naon Ci? Dahar genyer aing lolobana. Genyer mah meunang uner pan. Genyer teh apan teh jadi naon mereka kembali genyer we mah. Tapi geuning jadi dokter, geuning jadi dosen, geuning boga pasantren, geuning jadi mubaligh. Kenapa? Ibu bapak saya menjaga keberkahan daripada rezeki halal. Tasieun anakna 8 teh da asyhadu an la ilaha illallah. Ngahirupkeun anak uing Allah cek mak teh. Nu nyukupkeun rezeki Allah teh eta teh geus areueuh na akidah jelema ayeuna mah gara-gara duit saeutik pasea jeung salaki. Budak dijemel, nganyuk ka hutang we ka warung. Geus 2 juta ngomong. Atuh utang ka Celilis 2 juta. Ngerakeun atuh kan dia ngerakeun dinya sabarna 20.000 sapoe mah nya budak di harapan kangkung. Budak teh molor kabeh atuh. Da budak teh hayang lauk, hayang daging, budak teh hayang tahu, hayang tempe, no. Uihan Celilis mereng yang yuk oge. Celilis eta warung anu tatangga heueuh erang ngaliwat mana nya bayar. Beliwat atuh salakina malipir jalan tukang ini telah karaja polah ka dulurna. Minjem duit 2 juta. Biasa we gali lobang tutup lobang. Gali lobang. Gali lobang. Lobang digali menggali lobang untuk menutup lobang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar utang. Gali. Pangere tungtung nama pamajikan anu nganyuk dibayar ku duit. Sekarang aing tengah di urang Ciawi mah. Emang di dia aya warung dek dibayar ku salaki. Dia pun lancet kalau bayar hutang, jabah hideung, jabah ompong, salaki. Balikan dia cah, jawab sing cerita. Pamajikan nu nganyuk dibayar ku itu dipangbayarkeun ku. Nah, kitu ngomong teh. Dibayar ku salaki teh areling juga. Mending nginjeumna teh mun ka warung nginjeumna teh ka MBK. Paring jararangji unggal pe sakola saya berjanji usareri pelaku ngas teh kami miti da urang Ciawi da linteu apal riba linteu apal eta teh riba tapi naon akidahna teh nekat ka Allahna mengpar ka mana meni dianggap dan ngahirupkeun teh duit dianggap dan ngahirupkeun teh sangu. Banyak kami mikir, alah itu ngaji teh maro jenjah teh mah datang boga beas. Siga nu yakin bakal hirup tapi ka isuk oge. Balik ngaji pae, emang hirup ku beas. Depan pajudun kudu ikhtiar tah eta tugasna mah ikhtiar maksimal, hasil tawakal. Lamun kitu mah aya jelema mengpar ka Allah nyebut teu adil. Teu adil pangeran teh tatangga beunghar aing menenda semplek teh cak semplak kira batur jeung aing. Anta satik nu kitu bener teh. Teu adil pangeran teh. Allahu Akbar murtad saya kata ngomong teh nyebut teu adil ka Allah. Ngagoler hanapeul takal caringin gigir we waluh gede. Berbuahan duanana ge caringin buahan waluh gede meuh peuy. Teu adil pangeran teh. Caringin tangana gede buahna leutik. Ai waluh buahna gede padahal areuy. Kuduna mah nu adil mah buah caringin sagede waluh eta tuh adil mah nyawa duh eta ka Allah. Sia mah kegabah karek beres nyentak pluk buah caringin rag-rag kana irungna adil Gusti Allah teh
cobanya mun gua caringin sakade walu gede pejek urung aing tapi siapa ya kali nyebut tangan disebut adil ku Allah mah gampangeun pantu kepegat macet di Karawang Barat rek ke Bandara Soekarno-Hatta amuka-muka nyarekan pamarentah dasar pamarentah teu make uteuh infrastruktur oh dibangunna berang-berang nyaho macet jalan teh digedean ada nyeunto di atas tol teu balik amuk-amukan teu ngadak-ngadak buka tuh jalan lagi ku amuk aing mah kaburu ye naik pesawat datang teh ka Bandara Soekarno-Hatta pentatanya maaf Pak pesawat Lion Air nomor penerbangan JT60 sudah take off Pak 10 menit yang lalu tinggalin aingnya jurik cek aing oge teu kaburu kukulutus deui amak-amakan bae kuluntang-kulinting di bandara teh jole pengumuman mohon perhatian pesawat Lion Air nomor penerbangan JT610 ragrak di Karawang semua penumpang diprediksi meninggal dunia alhamdulillah Gusti abdi kapegat macet ari sia biar kukulutus amek-amekan ayeuna nyeukeun alhamdulillah tuh jelema nu akidahna geus lurus syahadatna geus ejreg mah yakin na hatena teu kabeh perkara nu goreng ceuk urang goreng ceuk Allah aya kalana goreng ceuk urang alus ceuk Allah aya kalana alus ceuk urang goreng ceuk Allah asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum yakin weh semua perkara yang diberikan Allah pada kita maka itu adalah perkara yang terbaik yang Allah berikan pada kita karek bere syahadat teh bere miskin alhamdulillah abdi mah miskin ge sehat katang abdi mah loba duitna tapi ngajelepeng di rumah sakit dicuci darah abdi mah penyakitna ge alhamdulillah tatang abdi mau bongor panenna ge ratusan ton tapi daharna di gram da diabetes kabeli doma nggak pakai haid niat bangan dahar daging doma teu meunang da darah tinggi abdi mah doma dicetrok jeung huluna cabul sangu saboboko jeung bobokona dilegleg abdi mah tara kuring alhamdulillah itu jadi nikmat teh hirup teh lebar senang teh beunghar teh hate cek nabi ge ghina nafsi laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghina nafsi nu beunghar teh nu beunghar hatena tatangga meuli mobil alhamdulillah sineng aing kapeser mobil mun boga tatangga meuli mobil mah beureun pan abdi teh lamun karci awi teh bisa nebeng milu kitu mun jelema nu akidahna acak-acakan ningali tatangga nya imah kan nyeri sirah tatangga meuli mobil nyeri huntu baju dagang muriang tatangga meuli parabola meuli paramek tatangga tumpak mobil halus tumpak ambulan tatangga meuli kulkas jedud dulu na ngajedud tatangga meuli mobil jedud tatangga nyen imah jedud tatangga sagala boga sia mah boga jejedudan lamun jelema sok aral keneh jelema sok nyalah-nyalahkeun pangeran jelema sok sirik pidik jail kaniaya iren pinasren dudupak rumpak teu kaopan teu payaan tanyakeun deui ta syahadat anjeun geus ejreg hiji terus nyarita sakieu geus setengah jam leuwih tuh naon deui atuh sanes akidah bener gancangan ibadah naon ibadah nu pokoe urang mah santri mah salat kade ulah siga santri belah ditu engko santri tapi salatna dur kekekekekekekecong dur kekekekekekecong dur bedug kekekekek kewe cong setengah tilu urang mah kudu dur hayya 'alas shalah geus nangtung siap gitu punten mudah-mudahan di Al-Johari paminu azan tos salah salah ngantri nah sebabna sebab sudah mempersiapkan diri siap saya siap untuk menyongsong panggilanmu ya Allah bahasana ge pan koma teh kodko mati sholat aktuna teh panaon teh kodko mati sholat teh sungguh telah berdiri ainu komat nyebut kodko mati sholat anu rek sholatna ngacara dongkene punten di Al-Johari kodko mati sholat geus nangtung santri
boro-boro talatak masbok sarokaat dilalapkan ku aing na balong 15 menit. Kenapa? Karena saya tidak mau ongko lulusan pesantren tapi karena sholat lalai. Kau mau dicontohan ku ajengan nama santri geus pupujian di masjid ajengan mah modal kene. Tenang we da aing can datang mamawa ka koma. Da santri mah geus bisa tengah genep geus pupujian geus maca Quran ajengan eta geus adan ngising kene. Shalawat ke santri di masjid Allahumma sholli ala Muhammad. Gus lila berkesel muka jendela masjid hadinya mah ajengan ya Rabbi sholli alaihi. Maghrib jam genep 5 menit can ka masjid kita ajengan budak sholawat teh kadang-kadang ajengan datang. Jam genep 10 menit ajengan datang eta sampean ajengan nokeran cokor santri. Kudu sopan ka ajengan. Jalan. Nyingrai santri kami datang ke Pak Imaran komat jang sok ngahuleng wing mah ai santri ngalabati ari ajengan irang ngalabatin naon bati teh qobliyah teh euna mah geus kudu dirobah teh atuh kuring euna geus ngita ka para kiai dewan kiai di Aljoari kabeh diarep pan kudu kitu mun wing imaman wing batal munur aya pan ajengan nu sajian ka hareup ieu mah lain elek ku aki-aki neangan soft teh panghareupna budak santri di tukang geus siga remeh dihareup atuh euy santri salat teh paboro-boro dihareup ai ka surga yang panghareupna salat yang papaneurina malaikat ke paneuri siapa di masjid kita ke di lawang patwa gitu ya mulai yang begitu aja akhlak mah ka pangeran mungkin ibadah durcong ibu kayak gitunya kali pangabutuh meni hayang gancang maneh mah salat dingkekeun mun Pak Jujun da mun yakin ayeuna ka dieu ge can aya kene urusan salat isya wios Pak Jujun da wayundabu takhiru salatil isya'i wayundabu takhiru salatil isya'i leuwih awal leuwih alus diakhirkeun leuwih awal kan engke we Pak Jujun da jam 2 ge bisa jam 2 salat isya mun jam 8 monar sia rek kumaha sugan kudu kieu ngomong teh engke we ari engke iraha engke teh ayeuna ceuk tadi pan tadi teh ngaromong jadi Pak Jujun teh jadi ira engke geuning hirup tepi ka ayeuna kumaha tadi magrib paeh mah tepi ka engke mata tong sok dingke terutama sok teu satuju aing mah tetep bios Pak Jun jam 2 ge biasa beri tahajud henteu teh salat diakhirkeun malah paeh jam 11 geus waktuna salat tegas aing mah Pak Jujun kasar kieu paduli da makhluk kasar makhluk halus ngan datang enak ka salat kuring makhluk kasar mau ngomong nara kasar hampura habis anggap madu pahit anggap jamu waduna ge ubar judul balik ka ti dia sing calalager ta panyakitna di antara panyakitnya nyata santri lalai karena sholat awas dengekeun Allahu Akbar gancang saged ibu ta Allahu Akbar li nonton sinetron ini resep ningali pasena si Monica jeung si Marcel perebut anak teh si Suci mah ngajedog we nu geuleuh mah si Sandra lah nya gede amel nya goreng ada kunaon cek apal Pak Jun amun apa memang lamun apal Pak Jujun harus bilang wow gitu nah sababna Pak Jujun apal cukup sok lalajo eta mah fitnah demi Allah kuring sumpah tah can pernah wing lalajo sinetron eta geuning mani apa anak wing nu bungsu sok nonton murek sakola isu-isu sok ngocoblak ka indungna didengekeun ku wing le tebagi wing mah kana sinetron mah ji bobodo cenah imahna ge nu batur diinjeum mah wing geus 5 kali diinjeum ku sinetron tadi pake syuting imah aing dipake mayar atuh teu mayar mah ngan diamek ku akang teteh leucih teh ngerakeun imah ajengan pake sinetron
Gitu. Tuh gitu wing mah teu beuki. Kada sira resep sote wing ka Persib. Kemari si Supardi bunuh diri aja, ulah ngambek seteh. Isi ditampilin ku si Haji. Ke si Haji Supardi teh bebeakan teh mempertahankeun gawang teh. Manya aya rek ngagolkeun ka. Eta teh mun aya nyawa dua teh hayang bunuh diri ya Supardi teh. Hayang aya deui kudu hayang jauh mah penontonna sok panjang napas beleguk si Haji Supardi hayang bunuh diri sia main bah mun teu eungap. Punten uing mah ngabela da uing mah sok curhat atuh jeung sok barudak Persib sok curhat ka uing. Jadi uing mah sok ka Persib teh ti leuleutik tanu tiluan nu maling jeruk teh balat ngadengikeun Persib teh ji dina radio baheula mah jika Haji di Cikatomas baheula kitu. Keur can jadi juara internasional keur tumuh huma keneh. Sarua Kang Eba. Kerjaman dia di Sancang itu orang Garut aja sidik tas mau Sancang jauh. Miramare nyanengnya. Ya sorana tararik apal teh pancicingna di Lamping. Tapi kan alhamdulillah kan sengsara membawa nikmat. Bola tunggu humayna siapa yang tidak kenal mukmin Ainul Mubarak. Idolanya banyak, lawan yang dicandung. Besok dicarekan kuing lah turutan akang. Turutan atuh ceng teh akang ge hiji. Sebab akang geus janji ka pamajikan demi Allah ayah moal kagoda ku nini geus kieu. Haji Siti kurang miramare. Si Godek belok kiri, baheula mah di halangan naon teh eta naon sapi gunung teh naon banteng. Uing mah ngaji ka dieu baheula ngajepong ngaboh we banteng teh. Baheula di kebon karet aya mah geus alus eta baheula mah wah katen Haji Sidik kalau banteng. Lain babongan banteng sapi gunung. Oh ayeuna Sidik Mulyana. Siapa yang tidak kenal dengan Haji Sidik Mulyana? Pamajikan geus notan teh mau ditinggalkeun ngaji teh. Sieun kaboda ku batur eta teh neng si teteh ge sarua kan teh. Ini neng aya batur si teteh ge sarua mah aya ceramah di mana-mana kalau ayah mama sudah peot pasti mau ayah pasti mama ditendang. Sok kitu teh si teteh ge ka akang sok dikieu kabar tenang mah don't worry baby. Daripada harus nendang mama lebih baik nambah. Dan semua pokoknya mah deketin yang akang dijamin mau nyararanun menjauh maduka. Ibu mending maneh boga salah kita tukang macul boga salah kita jelema-jelema terkenal ki mampot-potan pamajikan teh. Makanya lo baru minta di selfie. Selfie itu sok dia pan budak kawean mah pakai mau selfie. Oh kieu. Kawan teh jadikan aku yang kedua isyarat. Jadi yuk nya ayeuna mah diajarlah ibadahnya santrinya. Allahu akbar Allahu akbar. Siap. Ibu ge sami nya ka karaoke. Euy. Mesaro. Siapnya? Siap. Kurang di Al-Azhar ayeuna mah beres muludan teh akhlak-akhlak ka Allah atuh nu alus. Akidah sing lempeng ibadah nu bener geus teu kudu deui ayeuna mah jelema ngahirkeun salat teh nya. Kamu mau santri mah nyerakeun. Santri mah di mana we kudu bersih. Badan non awakna kudu bersih, kudu suci, bajuna di mana we ngong azan dung cong. Cong. Ulah cong dur. Cong dur mah cong salat lohor beres salam dur bedug asar asa karek dieu lohor teh sia lohor jam 3. Allahu Akbar Allahu Akbar. Toel salah kita ku euceun teh toel. Pak ada. Cek salah kita heuh adan cek salah kang buka.
masjid mau sholat mau ke masjid erek sholat erek di mana sholatnya di imah we pancek terang dia lalaki mah di masjid awewe di imah bapak di mana di imah oh menang bapak di imah ya make mau kenang itu atuh ibu teh kasalaki teh kitu dakwah teh lain Jujun wungkul lain Kang Miftah Fauzi wungkul dakwah teh ceuk kudu dakwah dai teh lalaki daiyah awewe qori lalaki qoriah awewe mubalik lalaki mubaligo awewe mun lalaki mah anta mun awewe anti lalaki kunta awewe takul kunti lalaki Pak Jujun atos abdi kayak gitu kacaroge teh tapi anger teu nurut salaki teh bom awewe ka masjid mau apa mun teh ka masjid mal dibere deui ku mama ngabiri-gidik ceuk salaki teh dibere deui mah soak boro-boro teh dibere halangan 7 poe ke jangan cicing siapa cicing hares si mau cicing siapa ke nama sakit barang rek keluar ti mah bret teh hujan mah dakwah terus payung poek petrek seret masalin galeur itu itu masih kita mun kitonya banyak ya mah lain atuh mau hujan di imah we dasar ulah we keur mah hoream anu ngadukung balik kanan gerak we diuk dan mah cai naon Pak susu atuh mengeuna susu mengeuna kan baru diminum dicepeng ke susu mengeuna haneut ya haneut ih otakna teu baralek wae nya pasti panas ieu teh tuh adon minum susunya susu menang nikmat susu alhamdulillah pas teh parem lampu cek setan lanjutkan dengan episode berikutnya ini di setan teh apa ngintip Allah diwaswisu fi sudurin nas kan mah dieu enon Pak kurang susuna lain ka dieu we susu mah cukup minta ceherang we bawa ka dieu ngasokeun ceherang ge diuk di dieu naon Pak hujan angin dadar gelap jabat poek listrik jabat tiris lah mah tamah tiris nitip suruh kana bujal sugana suruh nanti ka bujal pamajikan anak pan poek teka tempat ke pamajikan anak bapak deui maling bujal cekcok dalam suruh jadi salah asup lain suruh kana bujal tapi cingir kana liang ireng coba uteugna tong ngeres wae jorang memang gitu aing cingir kana liang intina naon yuk ayeuna urang diajar minimal atuh akhlak ka pangeran urang balantarkeun ku urang akidah ulah ka mana mendi asyhadu an la ilaha la maujuda la maksuda Allah ngempengkeun kabeh mun geus kitu pasti kabeh bakar ka Allah diperoan ku Allah amal berat atuh sampean ngalengka ka masjid teh Pak manya tahu bumi caket masjid eta beungeut teu nolol ka masjid teu izin eta teh coba seuseuh ta beungeut kana tembok masjid can bener atuh syahadatna mata ka masjid ge asa berat betan bener syahadatna mata duit oge dijadikan tujuan can bener atuh syahadatna mata salat oge di akhir-akhir padahal ngan ukur 5 waktu salatnya sampai saputin teh sawaktu sabaraha menit ece sholat sak waktu sabaraha menit 5 menit utara wiridan 5 kali 5 ay 25 teh setengah jam sajam 2 jam teh setengah jam acan 24 jam sampai saputing waktu dipentak kudu boga waktu 25 menit meni hese mikeuna tanyakeun iman anjeun tanyakeun akidah anjeun geus madep encan ka Allah kitu nya barudak santri mah geus tong loba ting ka ditu ka dieu
namun aya waktu buka Quran tadarus apal asupkeun kana sirah saur pangersa guru urang sadaya makang ajengan ujang tuh di Asyifa ti Cicalengka urang mah karek qoroa cenah karek qori karek maca can yatslu can tilawah karek maca ngagebeg ngadengen ge heueuh mata kita di akhirat teh Mang Sidik jeung Uing teh pan dipanggil teh jeung Mang Mukmin teh yuk gawe teh naon ngapa-ngapa teh ceramah teh naon amar ma'ruf nahi mungkar nita hade nyarek goreng keur naon negapkeun kalimat Allah kadzabta bohong sia mah dikeprokan ku batur ceramah nage balik yang mau amplop sia mah nu dititakeun ku sia tar dipigawe nu dicarekeun ku sia malah dipigawe ku sia balangkeun ka neraka malaikat kalau bengeng aing ka neraka bet amit ieu mah ieu mah keterangan kitu lamun diomongkeun teu diamalkeun bahkan dina hadis sajan mah aqta babaknihi fayaduru biha si pejit uing teh dikaluarkeun diputerkeun uing ku si pejit uing eta teh naon nu diomongkeun tara diamalkeun tarojol kori dipanggil Mukmin Ainul Mubarak Sidik Mulyana juara internasional naon gawe teh ngaji Quran naon syiar macakeun ayat Allah maksudna syiar kadzabta bohong mane maca Quran hayang dipuji ku jelema hayang dialeu-aleu ngame jelema kabeh nyebut hebat kana soal maneh balangkeun tah kana neraka ngojay aing tiluan naudzubillahi min kana subhanallah geus we la maujuda illallah la ma'buda illallah matluba illallah maqsuda ilahi antama waridho kama taqtini ba'abbata kama keur ngaji geus we eta mah bonus keprok jelema bungbungan aduh eta Haji Mukmin sorana Gusti eta Haji Sidik napasna eta mah bonus di mana tepi kana ceuli liwatkeun alhamdulillah ngaliwat dan Allah kabeh puji mah lamun pujina dikekeweuk dina hate urang gede hulu we ka dina bahaya kitu hadirinnya Bu mudah-mudahan ibu sing kagungan putra nu saroleh sing kagungan santri-santri nu berakhlak urang benerkeun bae minimal akhlak urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala carana ieu urang lelempeng akidah jeung ibadah ulah deui aya nu ringrangnya cek heuy ngalita tangga loba duitna alhamdulillahnya cantang tuh bahagia siga maneh berarti gering teteh hatena mah salakina kagoda ku anak tatangga imah tohaga mobil Toyota nu jadi Honda HP Nokia TV Toshiba anakna korban narkoba dibawa ke Suryalaya imah tohaga mobil Toyota nu jadi Honda HP Nokia TV Toshiba salakina kagoda deui ku anak desa tatangga dibawa ka imana dar parasea mama bapak nikah deh bapak lalu nikah tuh beja-beja nikah mah ibadah matong tuh beja-beja bisiria bisa bae mah leuwih geulis batan mama leuwih ngora batan mama muji nu ngora hareupeun beungeut sakitnya tuh di sini aja eta nu beunghar asup ka jero kamar ranjangna gagah kasumpuk percuma tuh bisa hees kasumpuk ge da salaki eueuh tungtung madiuk ke dina kasurumpuk lain naon ceuri bari curhat kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu kini lempeng gede akidah bener gede ibadah salat mau pokok insyaallah urang bakal menang kehidupan leuwih alus di masa akan datang walal akhiratu khairul laka minal ula amin ya Allah ya rabbal karena hiji tangke nu kadua kitul kaopat tahun hareupeul